kadita Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Sadayana sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Siap. Kabudak mah mita ngaji, ilung nama nonton TV. Bapak nanya kitu deui, nguruput si kopi jeung puluk. Lamun ngaji kudu jempe, komo bari nyook, komo lamun tibra di sini gonol kelong. Hirup loba nyeri, komo teka bagi be, nu disalahkeun bapak, ngajar mane goreng, dibawa elan matereng. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu kanat hasanatan liman ittaqa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad inna hikayatal isra wal mi'raja ta'limu li ummati. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa dzalika minas syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Allahumma rzuqna khairan mimma yadunnun, amin. Waghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'ahidna mimma yaqulun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli dha'i wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Kapayuneun ashabal fadil al mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para masyayikh, guru-guru simkuring, guru-guru urang sadayana, tekakantun sesepuh majelis taklim alhamidah sakulawargi. Urang doakeun guru-guru urang nu hadir wengi ayeuna, muga-muga ku Rabbul Alamin tambih-tambih manfaat ilmuna, panjang yuswana, kalayan ku Allah Ta'ala dipaparin kesehatan lahir batin. Ais pangampi pupuh lembur aparatur pamarentah, upami aya ti kelurahan teu aya mencukup we dunungan urang presiden tingkat 8 Bapak Ketua RT
Presiden tingkat 7, Bapak Ketua RW, sadayana bini sepuh, tokoh masyarakat, Ketua DKM, OG Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Ansor Banser anu rawuh hadir, para santri wal santriah, ieu pasantren, ieu majelis taklim alhamidah, oge sadayana orang tua wali, orang tua murid, kume ahli pangaosan sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak sepuh anu murang kali darama, cetitin aya, binunung, Jeung Imas, Bijuju, Bidede, ayah, Biepon, Mbaya, alhamdulillah, Celela aja, hari ayam mah Bieti, Wios ngada, kieu resiko jadi mau balik penaik, da abdi mah bingah jadi jalmi penaik teh. Naon margina, margi tebih tina panyawat darah tinggi, da darah ge moal naik, awakna penaik. Ya kitu pan ari nu penaik masuk cerdas, sabab otak jeung hatena deukeut. Tingali Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie mampu menciptakan pesawat terbang. Baud nu leutik ge kapenah ku Habibie mah. Di mana wae neuleuna sakitu kapal gede ge. Ih Habibie cerdas sabab awakna penaik. Matak ibu, eteh, neng sing gaduh cita-cita. Gaduh putra, gaduh incu anu soleh. Gernaoneun boga budak penaik kawas urang ripuh. Narempokeun ibu-ibu. Cenah ajengan bareng datang masih galungi. Nya pan kitu eta teh ngaranna telin luwuh ngumpulkeun tanaga. Cek si Neng ditinggali-tingali ajengan irung jeung pipina meuli parebut kitu. Meuli lebu kacang kolong mawarbi jeung galeno, ibu-ibu ting parlong pan mau balik raina aliando. Ngaji mah teu kudu lami. Abdi ka dieu teh tabuh dalapan, tos aya di lokasi malih kajebak macet tadi sami sareng pangarsa di Buah Batu. Aya kecelakaan beruntun. Janten elep manggis Fortuner Brio. Kitu janten lami abdi teh. Kadahna mah tabuh 7 ge tos aya di dieu. Da abdi hoyong suhur. Ka dieu teh bisi ya kitu teh atuh. Ini ngabenukeun teh jadi gugur salarea. Aja. Nempo karek nempo beungeut aing sareuli aya. Bu, Neng, eteh, akang. Wengi ayeuna teh wengian anu istimewa margi sasi Rojab ge mah tos tompel. Sakedap deui oge barangkali 2 dinten oge tos sasi Sa'ban. Urang ngadua ka Allah, muga-muga Allah Ta'ala ngabebaskeun sadaya kabingung urang, kasusah urang. Amin ya rabbal. Nu gaduh kabingung sing suung, nu gaduh kasusah sing papisah susahna amin. Sigana da ieu teh bajuna teh rapih da seueur nuju garalong. Mohon parebut sareng Aang, sanes Aang ajengan Aang surat. Aya BRI, aya PNPN, bring bandi ditu moal poe Rebo ka imah Cenoneng. Aya di tempat keur karya di Tasik Mas saya berjanji. Nu gaduh sametan sing ngalunas. Amin. Ya Rabbal. Insyaallah. Alhamdulillah wengi ayeuna ku Allah urang dipopari nikmat sehat wal afiat. Ya Rabbal. Depan sok ngadua. Sok badana tepan teh ngadua kieu, ya Allah paparin abdi panjang yuswa keur naoneun panjang yuswa ge ari pondok napas. Saeutik-saeutik ka Sukesmas, saeutik-saeutik ka rumah sakit Hasan Waikin. Tapi da lumayan ari keur sehat mah dahar jeung uyah ge karasa jeung garam. Amin. Sanajan imahna RSSSSSSSSSSSSS esna ke 12 rumah sangat sederhana sisi solokan saat sabab seueur sametan senal sisirangan sarung soeh
dari kersehat alhamdulillah ngaletak uyah ge karasa nggak momoy gula karasa nggak momoy asem karasa nggak gegel cabe karasa nggak gegel sena capit karasa gusti bawa di sayur ngadua ka Allah muga-muga urang dara sehat amin caca kamari diberi cobaan ku Allah panyawat bukan hanya isu nasional tapi isu nangis internasional disebutnya ge corona pan kamari bujeng-bujeng nu usaha ajengan ge seueur nu bangkrut nya mau balik maksudna ari kiai nu gaduh santri moal nya tapi mepatuh ka pemerintah teu biasa sok bawa masker bawa hand sanitizer bawa PCR ya dan aneh bareng asup ke masjid teh beungeut aing teh disemprotan kawas bonteng Allahu Akbar ada boro-boro nu usaha ece nu useup ge putus asa keur corona mang kunaon teu useup da eueuh nu nyangut laukna make masker kabeh teraskeun wios ngaosna bari heureuy wios nya da kumaha nu menta ya abdi mah harita ge ka Garut cenah jangan-jangan di dieu mah ngaji teh tong heureuy abdi teh lempeng we bari tunggu teh amo kitab leutik di tempo teh mustami teh beak aya ge nini-nini jeung aki-aki lengut teu sadar digigir teh kanang domba panripuh kanang domba teh eta domba gegerebegan samaruk anu ngajak diadu kemudian nini-nini na ungut-ungutan hari bareng turun teh kapan tina panggung cep ajengan alhamdulillah cenah ngaos teh nyerep kana kerak hayu urang sholawat heula karunya hadroh ngalur engke lamun urang geus ngacung mun akang geus ngacung make musik ayeuna ulah waka make musik heula ka mun akang geus kieu berarti geus pake musik mun akang cangkeun ulah waka ditakon ya akangna ulah ditakon ari teh taya teh grup Ijo Tomat Ikatan Jomblo-Jomblo Terhormat tak ieu mudah-mudahan bangsa teu kaasup kana IPTN Ikatan Pemuda Telat Nikah tah nu behareup ieu Ijo Lumut Ikatan Jomblo Lucu-lucu dan Imut kumaha we anya ngomongna teu da moal ka dieu deui ieu bebas we anya itu dionang mah ayo orang sholawat heula Sholatullah ulah ka ditakon Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah ala yasin habibillah sadayana sholatullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah siap kabudak mah mita ngaji ilung nama nonton TV bapak nanya kitu deui nguruput ci kopi jeung puluh lamun ngaji kudu jempe komo bari nyoo komo lamun tibra di sini gonol kelong hirup loba nyeri komo teu bagi be nu disalahkeun bapak ngajar maneh goreng dibawa edan mah tereng hayo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala toha rasulillah
suburkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu buburu Gusti jembarkeun sadayana barokah ya salatullah cacak latihan ge kompak da geus sairama abdi mah teu bisa ya lagu komo jadi kori kos Kiai Haji Deden Masjid Imam Al-Jabar nya Imam Masjid Al-Jabar da kieu dibalik ngomong teh lapar mah padahal geus dahar bo kawas Imam Masjid Al-Jabar na mesuan ternasae abdi baheula teu maksakeun jadi kori da sebenarnya mah hayangan ku sabab teu mampu jadi putus asa sora abi ge alus kene repehna daripada kori nya ngomong babaturan memaksakeun babaturan keur diajar kori meureun sales mah manehna pas dadegang bismillah pelung telepon udah teras ke abdi masa ngimpi buku kudu ceramah deui ka daerah Cigonewa gudangna ulama sanes di dia sesepuh Cigonewa uyuhan ieu pidato ge teu papuket ge salah pannya tu pidato mah teu biasa ge ripu nyebut pribados ge jadi pribodas ya itu tuh biasa maripo rek pidato ge marilah kita panjatkan puja dan puji kadut ilahi robbi banyak kadut itu nama kadat aya pan geuning pejabat di satu provinsi nyebutkeun marilah cenah kita hentaskan kemiskinan dengan kita melaksanakan tahajud siang malam ya tahajud berang boro-boro pidato ngumumkeun we nu teu biasa maripu aya RT anyar DKM nuju teh aya kiai nuju keluar aya nu maot ngumumkeun beuh meuli sumanget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh parantos muli karahmatullahi wabarakatuh jadi udah dijawab waalaikumsalam aya santri keur membajeuna ka resep kieu masyaallah diajar pidato Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'mal misqala dzarratin sayyara yo kita kami mau loba dalil di dia teh moal era aya halo bu dengan temenin si ohang teraskan hikmah Isra Mi'raj aya genep sabaraha cenah jadi hikmah Isra Mi'raj aya genep hiji qissatul azimah naon cenah kisah nu agung nu hanya dipasikeun ka junjunan alam Nabi urang Nabi Muhammad Nabi Adam manusia perdana teu kantos Isra dan Mi'raj Nabi Yusuf nu sabar ku cobaan ku fitnah teu pernah Isra Mi'raj Nabi Ayub nu sabar ku panyakit teu pernah Isra Mi'raj dari 25 nabi 25 rasul nu wajib diketahui hatta 125.000 nabi nu teu wajib diuningakeun sadayana ge teu ngalaman Isra Mi'raj kecuali Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Bu salapar-laparna urang Cigonewah moal dugi luang jukut asli lawan diriungkeun zaman Nabi baheula kaayaan umat Islam di Mekah dalam kondisi mencekam lapar nu taya
wates wangenna 3 tahun umat Islam 618 620 Masehi umat Islam lapar karena kafir Quraisy semakin berani terhadap umat Muhammad dan Nabi Muhammadnya sendiri. Umat Islam waktu harita diembargo sehingga umat Islam teu bisa ngalaksanakeun aktivitas nu akhirna umat Islam seueur nu lapar. Pengikut Rasul ngan ukur 70 deui seueur umat Islam nu ngarantunkeun alam dunia balas lapar. Bu lapar teu aya nu ngaku sih lapar mau balik geus lapar deui da tadi saeutik halo nu karasep sok alena aing teu deukeut lampu eta mun deukeut lampu eta beungeut aing itu carulang halo eta mah da karasep kasorot ge atuh tuh ulah mundur ulah halo umat Islam waktu harita teu aya dituangeun di Mekah iwati jukut nu dituang jazirah Arab nu kerontang jazirah Arab nu kaayaan padang pasir jukut jarang eueuh dituangeun nu dituang ku umat Islam nepi ka umat Islam seueur nu nuang jukut nu aya cucukan ge dituang ku umat Islam nepi ka berdarah bibir umat Islam na umat Islam seperti na sapi tuh mau balik di Tasik maka sapi ge nyebutna padahal mah waduh bu dari bahasa Sunda mah bahasa Sunda mah merenah komo urang Bandung mah kanggo diri pribadi pandedak kitu sanes kanggo sesama nu rada akrab kasar saeutik loma disebutna dahar kasaluhureun tua abdi ngaos ka Brebes perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat nu beh dieuna kota Banjar teh Jawa Barat beh dituna Brebes abdi teh uih pangaosan ku panitia teh ditawi santua Pak Kiai cenah mangga bilih bade dicatu teu mangga dicatu Pak Kiai geranyatu di ditu mah teu kasar da abdi mah reuwas kakara tuh abdi dianggap hayam ku abdi teh diwaler ku abdi teh ce mangga cengpa ditampi abdi bade lebok pancet Sukabumi mah barang tuang teh nyaneut gitu lamun Sukabumi beh ditu Jampang Cianjur daang rupa-rupa Sunda meringkes cek bahasa Indonesia dia sedang berlari kencang cek bahasa Sunda berbet sakit teu kudu hese teu kudu da bohong ada yang nu heureuy halo tobat sok teu kabeh bahasa Indonesia bisa disundakeun aya ibu-ibu nunggu gagayaan ngomong bahasa Indonesia cenah saya mah sekarang banyak masalah Ustaz saya tertular buntut harimau oh katepaan buntut mau sok da teu kabeh bahasa Sunda di Indonesia keun teh punten colom giriwil sok Indonesia keun menyamangan colom dameng giriwil malah ya halo pan sok aya di lembur ge di ditu ngomongna teh bahasa Indonesia gagayaan jeung budak teh ai cek budakna teh mama dede ikut mama dede ikut cek induna diam kamu jangan milu budakna teh maksa cek budakna teh berbat lupa eta dituturkeun ieu gedebut lah tuh kata mama ge kamu teh jangan milu pan di ditu usum sawal masyaallah cek usum sawal jeung sok marudi lu ti Jakarta teh kalembur bae di aki-aki jadi ngomong bahasa Indonesia ngomong jeung incuna teh dede cenah kamu jangan kepanasan nanti kamu katurang lengan teraskeun wios bari heureuy wios virus ge jauh ke ningali karwata ngawal bari nginum kawan halo virus dia jauh kan tuh beri seserian mah da katiupan komo loba dikir ka Allah jeung sholawatan bari gerak mah sok ramun sholawat ge komo la ilaha tak virus ge moal asup da irungna teh daek ngajedog halo sing bebas pikiran sing bebas ternyata orang dari kamera ada yang bisa enu motong lah kercalangan menjadi jenis status ustad lapar ya,
Uihan deui kana pokok bahasan sun kapungkur zaman Rasul sate acan Isra Mi'raj. Nabi sedih ningali umat baheula lapar nu tan wates wangeuna. Umat Islam seueur nu wafat pengikut Rasul kirang langkung 70 deui. Nya naon sababna? Sabab dianggap kafir Quraisy. Kangjeng Nabi sudah lemah perjuanganana. Muhammad itu sudah lemah, sudah tidak ada taringnya lagi. Naon sababna? Bojokna sebagai power kekuatan ekonomi namina Siti Khadijah wafat ngantunkeun Kangjeng Rasulullah. Hampir 2/3 punten 2/3 Arab Saudi milik daripada Siti Khadijah Jazirah Arab itu. Saking ubeungharna Khadijah. Di saat perempuan Arab membenci Nabi, ada seorang perempuan yang fall in love terhadap Nabi. Bahulang di bahasa Inggris mah. Bisa tuh bahasa Inggris. Cek menghartikeun one tone neo soal. One tune usual. Tak bahasa Inggris. Komo bahasa Inggris tukang rongsokan mah. What leng you kawat jeung kaleng payu. Teraskeun. Aya hiji istri nu jatuh cinta terhadap Nabi, namina Siti Khadijah. Seluruh dohir dan batinnya dicurahkan ke Kangjeng Nabi, sehingga punten Khadijah adalah pendukung utama daripada perjuangan dakwah Nabi. Boleh jadi aya Islam ka dieu teh atas jasa besarnya Siti Khadijah. Numawi Rasul merasa kehilangan ketika Khadijah wafat. Atuda Nabi lamun katirisan nuju nampi wahyu pertama engal disimutan gitu. Upami bade keluar ti bumi dijajabkeun nepi ka lawang panto. Oh sok ibu kesalaki kitu. Naraon gawe. Bo. Dijajabkeun oh sok. Ngahudangkeun salaki ge beda apa. Udah. Salaki teu tengar kalongeun. Kudu ka Siti Khadijah, kum ya Rasulullah. Kitu tah ngabugahkeun. Kum ya Rasul dengan suara lembut. Kum ya Rasulullah. Dicium. Osok mah kitu. Ayo kumaha tuh? Bo. Ya. Ayah. Ekebut papi mana? Daya nama usung. Ayah papi, ayah, ayah embek. Inung jadi tasik, inung jadi disebut teh embun. Disugan aing teh sabun. Epek teh bunda. Ayah bunda menang kasalaki nyebut papi menang. Teu meuli ieu bahasa mangan kudu keuna kana kekecrek. Api mau kemana sekarang papi? Sekarang jadwal papi ini sekarang mau macul. Ari mami mau kemana? Mami mau ngoyos ngeramet. Punya ayam mami ngoromeheun. Bos budak ayeuna gararaul, budak ayeuna mah di kampung di dimana di kota. Ngomongna teh ka bapana teh bokap. Ka indungna nyokap. Aya uwana mah wakap. Teraskan ngagugahkeun Kangjeng Rasul ge dengan suara pelan teu wakatari beda udang punya kitu. Pak gugah Pak gugah Pak gugah Pak gugah insyaallah timbra Pak gugah Pak hese udang tarikeun volumena Pak gugah hese udang Pak gugah hese udang kudu kumaha banyur eueuh mah radikal kitu mah singkir ka ieu salaki ieu Pak Bapak gugah Pak Allah La ilaha illallah. Cek salaki kan ditah paeh kain. Halo. Ari kaonangan siga ratu, ari papangijin salaki siga hantu. Kaonangan mapan ti mimiti sausap rambut, ti hanap sahibas dampal ge. Sungi.
Nah, ari papanggih jeung salaki teh asa di material aja. Nya atuh da pamajikanana make kaos aya aksara semen 3 roda. Pan ripuh hari kitu teh barang nyengir sigi cengek nyala. Barang heula jeung hitu tampil pahili bauna teh datang ngosok itu. Nya atuh teh. Halo. Ari barang diuk berpak hitut. Pan ari keur bobogan mah hitut geuning plastik ha. Karunya hadroh urang sholawat deui. Siap.